lain barudak ya dengekeun ku sia goblok ya aing mah yakin da ieu tina naonnya anu galian ilegal teh euy asa kuararani gitu ka pemerintah pada ngelawan gitu lah da jigana teh euy jigana teh ieu kuanina naonnya usaha ilegal gitunya kuarani ka pamimpin teh jigana teh euy aya anu ngadukung jigana teh di tukang teh heuh di belakang lamun teh nyaho di tukang da aneh gitu rasaan teh kuararani we gitu ngalawana gitu ka Pak Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat da aing mah yakin lah aing mah eta mah da jigana gitu ieu mah aing mah tapi da sesuatu seseorang kalau memang keberaniannya melebihi batas orang maksudnya seseorang teh orang biasa maksudnya gitunya lamun memang manehna teh berani banget terhadap kepemerintahan melawan da moal mungkin lamun tidak ada yang mendukung di belakangnya gitu jadi aing mah yakin bahwa aduh kos bener anjing aing ngomong ieu mah meureun da jigana soalna naon euy kuarani jadi pasti eta teh geus pasti aya nu ngadorong jeung pasti aya nu ngadukung tah kitu jadi tah kitulah jadi hade ulah wararani teuing da dina hiji waktu mah euy lamun perbuatan bohong teh pasti kapanggih gitu nah naon we pokona mah lamun urang ngabohong lah ulah ngabohong ka pemerintah goblok sia teh sekalian aing ngabohong ka pamajikan ge anjing tah lainna naon dina hiji waktu pasti aing kepanggih nya eta teh kitu pisan aing ieu mah lah aing lah teuing sararea mah koploknya aing nu ngalaman ieu mah gitu pernah aing ngabohong ka pamajikan gitu nya da bari jeung hate deg-degan sebenarnya mah euy ngabohong teh gitu lebih sih kanyahoan tapi tiba-tiba kanyahoan aduh erana ge euy luar biasa aing ku pamajikan kitunya aduh aing mah eta dina masalah ngabohong masalah duit aing ke pamajikan kitunya setor aduh lila-lila kanyahoan era nepikeun ka ayeuna euy jadi aing geus teu dipercaya deui ku pamajikan ayeuna teh lamun ngomong-ngomong kitu teh jadi digaradah we aing teh ayeuna kitu digaradah we jadi digaradah kabeh arek tinu HP arek tinu naon teh diteangan jadi